Kenaon bah? Ah, ya teh lur. Keur kieu we lur keur neangan 3 leteren. Apa naba mah lain geus di monyet? Semuanya ciatu urang teh da lur euy. Dan can aya rezeki na meureunnan si bos metana can bisa mayar lur. Gitu lur. Apaan meureunnan geus loba etanana dolarna meureunnan? Heuh, dolar mah aya. Hada teu bisa dipenta lur atuh da kumaha. Kumaha ti luhurna lur euy, kumaha nu berkuasa euy. Urang mah enak we, naon gituna urang perbaiki konten. Urang teh supaya urang teh istilah teh mah jangkauanna meluas gitu. Ulah asal-asalan sebenarnya mah dina perkontenan mah lur. Oh, Gitu. Jadi urang teh kudu bisa ngemas gitu, nu hade gitu. Karek urang kapake teh ku si bos Memet teh. oh. Tayanganna alus aya urang asa-asalan mah anger lur euy. Gitu Nya. bisa di monyet oge anger. Kan biasana mah nu geus di monyet Hah? bayaran. Teu bisa bayaran naon buku ka karipu gawe. Ai gawena teu kapake mah anger lur. Oh, Gitu. Ai gawena teu kapake mah tak abah mah. Neangan 3 liter teh kieu we. di sawah euna mah. Urang teh da neangan 3 liter we gitu lur. Urang teh da. Keun urang dina masalah perkontenan urang jalani sambilan sanunya urang rezeki ka hareup. Penting bawa semangat ya, bawa enjoy gitu lur. Nya. Ya gitu pokoknya teu patah semangat pokoknya mah gitu lur. Sok baraya.